Aduh ya genah geningnya ingin disuntik vaksin teh mempenggratis ya teh engke mah di Citah Mayar dengan bejak mah duit di mana sia teh di Citah Mayar ulahkeun nya keur vaksin keur nyatu ge keur meuli beas meuni halarese sabarodo teuing aya jelema boga mah duitna ge berat teu kahitung sia teh rek dolar arek logam arek naon sih ngaranna arek gope teh duit gope anu gambar monyet teh ya sugan anu arek cepean nu 100 perak lah sabarodo teuing lah maena mah duitna ge berat ieu urang mah jelema susah jadi mun bila mana aya suntik atau naon kegiatan-kegiatan mengandung dengan yang positif mah atuh sia teh sok jera gara di ieu gara di dijalankeun sia teh ulah kararedul tibang disuntik cos datang suntik cos non hesena sia teh mempenggratis teh mah di Citah Mayar sia di mana coba sia mun di Citah Mayar ye denge nya da kapiran disuntik nage leutik ieu jarumna teu segede ieu linggis sia teh meuni salarieu dicita suntik lokos kitu ge tempo jatuh di lembur batur mah sia meuni gara resit disuntik teh sia mah meuni karedul dicita disuntik oge naon hesena sia teh disuntik sia teh demi kesehatan urang ye denge nya heuh demi kesehatan urang da mun sia nya ka awak ya bener atuh ayeuna mah cita disuntik teh cek RT teh saya buru suntik vaksin mah gratis ya buru maju sia teh leumpang lah istilahna gitu mangkat lah ulah karedul gratis aing mah mere nyaho we nya heuh terus aing geunah sia teh geus disuntik mah geus kabeh jauh dari ieu naon sih panyakit lah istilahna lah. Aing tuh parenya sawah batur meni ieu meni tuh meni halarejo geus ieu naon sih ngaranna teh baraha bulan deui tah pasti panen ieu mah lembur aing mah meni ngeunah perhijauan ini meni asri geuningannya juga hangki ih aing mah di mana nya ih aing aja lemah mah nya tukang wae geus tukang wae aing gimana atuh aing teh hangki teh aing mah riba itu lagi meni WC umum ini haroret membuka sawah teh nyeur WC umum padahal mah WC-an wong WC atuh aing mah jadi kudu kana tangkal sere hayu ngopi ieu ya ya aing mah geus kuat aing mah jelema mah nya Alah, asa diingeton beli Barbie tadi 20.000. Barbie urut lumayan 20.000 ieu. Jeung di imah. Teh halus lah sakieu mah. Botak-botak oge meuli. Atasan meuli lumayan ieu Barbie. Jeung pajangan di imah nyingsieunan beurit atuh. Teu nyingsieunan beurit teh nyingsieunan saha we lah. Lumayan ya 20.000 ge aralus kene sih. Aduh hayang ki heula ih. Gimana nya? Gimana nya? Di ditu tas membawa KTP-an soalna. Penting KTP mah. geus aing kita teh padanya lah aing ikutin mah maha dia aing ngalewat lagi meni hese aing meni riba atuh da aing saking marurag sagala nunggu teninggang sia kana suku kana copor aing aing mah riba gitu. Dia atuh da mending WC enggak sawah teh nyeun WC atuh di galengan WC umum untuk siapa saja gitu bayar we 2.000 kelas ya bene ka saha ieu
Beneka iya beneka Birbi saha ieu ih perasaan tadi mah beneka anu micen sugan tapi jelema da si boneka ge HD tuh boneka Jawa Barat make samping ya ulahkeun non orang Sunda mah make samping beneka ge geuningan make samping nu ieu aduh sia nu leutik mah nu anakna botak ari sia kena penyakit kinker mun botak kieu ih sia mah operasi sia teh tuh anak sia kena penyakit kinker mun botak kieu sia mah di operasi ieu ieu sia ge tuh buuk acak-acakan semeting sia teh buukna semeting jeung direbending sia teh abeh lurus ngomong kieu iko ih hade berbina mah nya nu saha atuh nya jelema da Teri ka hareup deui. Ngeuneun beneka di hareup melang singa nyokot. Jalan karese aduh segala hayang. Jadi segala endah atuh da. Tadi mah teu ayeuna kurang dihang ge. Karese deui jalan teh Aduh. Boneka teh ih meuni ieu capek. Boneka aing. Boneka saha? Boneka aing. Aing mah nang manggis ya. Dia manggis di mana? Nah, dia boneka Barbie ya. Iya 20.000 nang meuli. Mana ada di bawah 20.000 goceng ya. Gimana ieu nang mangnya aing mah di dia micen. Di dia nang micen ieu ditunda di dia. Nu saha maneh tina? Urang hayang kieu lah ka luhur. Di dieu. Nah, urang kieu di luhur teu ka maneh. Ih, urang ka tanam maneh. Mana ada? Urang mah teu tadi jam 12 dia. Oh, mungkin satu subuh. Aing mah mesti di subuh. Aing mah pose di dia. Diu tadi mung aya nang nu urang na manggis mah bunda ieu nu urang manggis aing micen tadi. Naon sih ngajak-ngajak aing hidup? Naon coba? Naon ya? Nang di mana coba? Aing mah manggis di dieu. Urang tadi diuk di dieu seula. Urang teh hayang kieu ka tukang jadi tunda aya dompet teh babawa urang mesti cokot deui kumaha. Mana ada urang kieu di luhur teu nempo maneh. Urang teh nempo maneh. Tuh sere kumaha sere jeung bayem aya sa di luhur. Aing teh kuasa bunda ieu aing. Tanaonan sia tina ha ngalabukeun aing ieu boneka nu aing hak aing berarti ieu sia ulah sok ngaku-ngaku sia Ang beli aing ngeunah we tadi kan aku aing ha sia tina ha ulah kabur sia lebok sia nya sia lebok sia mana sa boneka anak aduh sia sia mangkut ieu mata aing ka mana ieu sia mata sia tina hei so tolongan aing sia tina hei ieu mata aing aduh tina lebok sia boneka nang aing Tina, bener-bener Tina, saya mata aing kamar Tina, Tina, sia, aduh, bener-bener Tina, ampun sia, aduh, beres baik, udah Tina, nih, aing mana di jalan aja lah, para rutin, Tina, tunggu Tina, aduh sia, Tina,